Wal maqalatu jeung ari maqalah atas ata asyarata anu ka-18 eta uhya diwahyukeun ila ba'dil anbiya'i ka sawareh pirang-pirang nabi naon ati'ni fi ma amartuk ila akhirih. Ati' kudu taat anjeun ni ka kami ka kaula agung fima dina perkara amartu anu marentah kaula agung ka anjeun wahai nabi saur Gusti Allah. Wala ta'si jeung ulah doraka anjeun ni ka kaula agung fima dina perkara nasahtu anu nganasehat kaula agung ka anjeun. Ulah sok nyulayaan kana nasehat jeung lamun diparentah gira taat. Ai fima maksudna fima nasahtu ka teh ai fima tegasna dina perkara da'autu anu ngajak kaula agung ka anjeun. Tu nasehatnya ad-du'a'u ila ma fihi shalah wa nahyu amma fihi fasah. Kedareupeun dijelaskeun itu. Nasihat teh mengajak pada hal-hal yang pimaslahateun jeung melarang hal-hal anu mantak pimafsadateun. Jauhi pi omongkeun, dekati pimaslahateun. Atau dekati pi duiteun. Ai da'autu anu ngajak kaula agung ka anjeun ila makana perkara fi anu eta dina ma as-salahu ari kahalusan. Wa nahaitu jeung nyegah kaula agung ka anjeun amma tina perkara fihi anu eta tetep dina ma al-fasadu ari karusakan. Dada nasihat. Jadi hal-hal anu nasihat ku Gusti Allah, Gusti Allah nanti goreng nu kieu teh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Contohnya Gusti Allah teu resep jalma-jalma anu berbuat kerusakan, maka ulah sok ngan kerusakan. Jadi teh di antara nasihat-nasihat. Maka ketika menang nasihat gitu di Gusti Allah sok ulah sok nyulayaan gitu.